Upaya apa yang harus kita tempuh? Ngaraboga hate anu pantes dipelakan keikhlasan ku Gusti Allah. Saur Al Imamul Ghazali radhiyallahu an, orang harus melalui 3 sekolahan. Apakah sekolah SD, SMP, SMA kitu hayang nepi ka ibadah ikhlas teh lain. Apakah S1, S2, S3 lain. Da ieu mah sekolahan hate. Tarbiyah qalb. Kumaha cenah? Hiji urang teh kudu melewati sekolahan nu ngaranna takholi. Aya sekolahan takholi ya. Tempuh ku urang teh, belajar urang cicing dina makom takholi. Kumaha makom takholi teh? Jalma anu keur berupaya meresihan panyakit nu aya dina hate. Ya, keur pangkat urang kudu paham ya. Dina urusan gering tong ngobrolkeun gering hate. Urang umpamakeun kana gering fisik we. Dar teh urang teh gering ya. Langkah naon nu dilakukeun ku urang pertama kali? Urang berobat sesuai dengan naon? Kapasitas kemampuan urang. Aduh ieu teh sirah rada jejedudan, irung meler wae, meureunan urang teh meuli obat heula di warung. Apapun merekna nya. Teu kudu disebutkeun merek modenya. Bisi pajarkeun di sponsoran. Meuli we urang. Geus diinum obat teh pan aya kitunya 1 kali 24 jam kitu lain keterangan tina obat warung teh. Jika sakit berlanjut tak hubungi dokter. Naon sabab? Atuh dokter mah ahlina. Dina ngubaran hate ge kitu. Urang teh geus berupaya ngaleungitkeun sombong dina hate, ngaleungitkeun dengki, ngaleungitkeun panyakit hate geus berupaya. Istighbar mah istighbar urang. Puasa mah puasa Senin Kemis. Wirid mah wirid tapi terobah-robah anger we. Pedit masih keneh aya. Sombong masih keneh ngabeg-bedeg dina hate urang. Hartina kumaha? Ieu sakit masih keneh berlanjut euy. Kumaha tuh? Hubungi dokter. Pasrahkeun ka ahlina. Saha? Mursyid kamil mukamil. Ulama-ulama anu ahli ngobatan kana hate. Ngarah naon? Urang teh katata hate urang kikis saeutik-saeutik panyakit hate. Mata keur urang mah kudu boga upaya maksakeun neangan guru anu bisa ngubaran kana panyakit hate urang. Jeung urangna teh kudu masrahkeun we sepenuh hati ka guru teh kudu kitu. Urang ka dokter sok loba protes tara. Pasrah we. Malah nepikeun ka dicarekan ge ku dokter heuh nyangakeun we. Heuh kitu. Kunaon Pak, ini sakit perut Bapak habis makan apa? Tadi teh makan, tuh Bapak mah pedes wae. Bapak sudah berhenti Pak, rokok berhenti. Kanala dah hasil Bapak eureun, ambek teu urang ku dokter dikitukeun. Mangga. Dicarekan ku dokter mangga. Geus kitu teh deui ku dokter teh nongeng. Suntik, tos. Cicingnya orang mangga, anu penting mah cager. Tara make protes. Beres teh berobat, cek dokter teh, engke lamun masih kena karaos ka dieu deui nya. Mangga, cek urang teh deui tanpa kudu diinstruksikeun ku dokter. Juk-juk spontan. Jadi berapa dok? Gitu teh nya. Jadi berapa dok?
semuanya 200.000. Nawar teh ke urang. Tiasa 50 dok. Sok nawar teh ka dokter. Pasrah we. 200.000 bayar ke orang teh. Meskipun balik nama ku kulutus, anjir itu 200.000 ke dokter. Di dokter itu mah 100, di dokter iman 75 umpamana gitu. Tapi orang teh mayar. Ieu teh gambaran urang ketika orang boga guru. Guru anu ngomean lain ukur kana zahir tapi jeung ngubaran kana panyakit hati. Urang teh kudu boga pasrah. Nyangakeun ku wajah guru. Dikitu dikieu rek amis rek pait rek hideung rek bodas ceuk bahasa kolot nyangakeun sadaya-daya. Ngarah naon pengobatan tuntas itu. Pan itu mah ahli, itu mah pakar. Dan ingat ya, ngaran dokter apal kana panyakit nu diderita ku pasien jeung apal kana piubareunana. Termasuk kana naon? Dosis obat. Apakah setiap anu datang kana ka dokter obatna eta terus? Pante. Tergantung penyakitna masing-masing. Jeung setiap dokter boga resep masing-masing. Oh ieu mah nyeri huntu umpamana, bere eta ieu ubarna keur nyeri huntu mah sok. Oh ieu mah nyeri patuangan, bere ubarna. Oh ieu mah influenza dan lain sebagainya, ieu mah corona, koroni, omikron dan lain sebagainya teh ieu obatna bikeun gitu. Nah urang ge sadaya-daya di hareupeun guru teh andai kata guru urang memperlakukan orang jeung babaturan orang nu sami ngaguru ka anjeunna beda umpamana entong make naha euy entong make nah euy guru teh ari ka babaturan urang mah tara nyarekan tara nyentak tara nyengor mun ngobrol ge sopan nah ari ka urang mun ngaguruhan ge sia maneh ku aing ini sia ari aneh kade ieu aya unsur ketidakpercayaan kudu juga tadi teh ku dokter rek disuntik mangga rek dicarekan silahkan rek disopanan silahkan nu penting urang mah cager geus gitu we. Urang kungsi teu protes karena obat nu dibere ku dokter apa dok ini saya dikasih ini kitu teu pernah teh urang naon kita apa ubar naon gitu inum. Nah matak dina ta'lim mutalim salah satu penyebab kegagalan urang teu cager-cager penyakit hati urang mah sok aya nganahakeun ka guru malah leuwih ti dinya terkadang urang mah nyalahkeun kana kalakuan guru wah ieu mah geus jauh teuing jeung anehna teh nyebut salah ka guru teh cek menurut pendapat urang disalah teh salah cek urang nu jadi muridna notabene ngaranna murid mah pasti sahanapeun ti guru nah guru urang siga kieu itu adalah bagian daripada kegagalan dina nungtut ilmu tuluy ya orang teh mu ngadengikeun nasihat tinu jadi guru padahal nasihat teh ubar petunjuk teh adalah ubar halan jika tadi teh berobat ke dokter balik di imah ubarna teh dititah dahar sapoe 3 kali nurut teh cager coba geus balik ti dokter nu meunang mere mariksa teh diagnosa dan lain sebagainya balik ka imah mau obat tuluy obat teh dipiceun teh didahar kira-kira rek cager moal nah begitupun orang karena bejangan nasihat petunjuk tinu jadi guru kudu nyangakeun jeung guru dahar sare wiridan puasa tong sare gitu karena naon aranjeunna adalah pakar-pakar gitu. Gitu, gitu. 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 Gitu.
Jadi sekolah yang pertama keur ngadangdanan hate teh adalah sekolah naon cenah? Takholi. Makom nu kumaha takholi teh makom jalma anu keur ngurangan naon? Panyakit-panyakit hate. Seetik-seetik sombong teh dileungit-leungitkeun. Meskipun itu lain perjuangan nu mudah. Kadang orang mah jiga main panjat pinang hayang nepi kana derajat luhur teh geus sehan di handap teh geus naik geus saparapat jalan golosor deui ose-osehan deui upaya deui naik deui geus nepi setengahna golosor deui. Malah nempo anu eta nu panjat pinang geus kecekel benerana teh ngagolosor deui. Urang keur dina raraga kikian teh ngubaran hate teh tidak menutup kemungkinan seperti itu. Geus rek naik derajat urang teh kagoda deui golosor deui ka handap. Ngan kade ieu mi HP kasararea urang lalajoan nu panjat pinang da anger akhir nama bendera karep nyata da maju kali lama tuh panjat pinang oli lagi geus tepati leueur alilelah teuing mah akhirna seuseut gitu biasa kapangih selah-selahna grep beunang bendera teh. Nah artinya kumaha ketika orang dalam fase kemersihan penyakit hate kumahanya itu padite aya wae ulah eureun berjuang kumahanya sombong teh aya wae ulah eureun ngaji tuluy we ditampa hate orang lamun putus di tengah jalan jiga tadi teh moal beunang-beunang ngan lamun tuluy-tuluyan orang berupaya insyaallah di akhir-akhir mah insya Allah bakal kapanggih. Beres ta urang teh sakola dina sakolahan naon tadi takholi naik ke kelas orang. Sakola nu kadua adalah sakolahan tahali. Ai tadi mah takholi ieu mah tahali lamun dina huruf hijaiyah mah ja ha kha tah ieu mah dibalikeun kha ha ja takholi tahali tangke terakhir tajali. Kelas nu kadua mah adalah kelas naon? Tahali. Kumari kelas tahali itu adalah kelas jalma-jalma nuker berupaya ngahias ngadangdanan hate nu tadina takabur nu tadina orang sombong dieusian ku tawadhu jeung tadarru. Meskipun seetik oge tawadu seetik eta teh geus bagian tingkat nu kadua eta jeung ari tawadu lain popoyong kodan mangga nyangak mangga lain kitu tawadu dan tawadu ge anger af'alul qalbi pagawean hate sok sanajan tutungkulan rerengkuhan ari atina kibir mah kibir ya enggak. Ini lain parameter rerengkuhan bisa jadi jelema ge ongkoh rerengkuhan tapi anggar takabur sombong mah aya. Eta teh kelas nu kadua. Sabaraha jam ieu teh? Nu katilu lebih. Anu katilu kelas nu katilu adalah kelas tajali. Ieu mah
geus tamat ieu mah ya. Selesai didinya wisuda, wisuda. Maka keur urang mah ya ngaji kitab-kitab tasawuf teh kudu sok sanajan sawarehna aya boga anggapan pelajaran tasawuf pelajaran sesat so teh ceuk maneh nu teu apa nyebutkeun sesat teh ceuk saha ceuk nu teu apa dalam menjelema teu dibenahan akhlakna ku tasawuf rek nuturkeun kana ajaran mana apalagi akhlak-akhlak mulia lamun urang ngandalkeun hanya ukur dina buku hungkul aplikasi ngobrolkeun akhlak anu hade teh ieu teh gampang maka urang kudu bangga jeung bahagia bersyukur ka Gusti Allah ketika urang kagungan ulama-ulama anu kalalajoanan ku urang akhlakna luar biasa. Jadi ngobrolkan pelajaran akhlak mah nu paling efektif kumaha kudu lalajo kalakuan guru gitu. Dari maca kitab mah loba teu bararisa ngan begitu praktek wah sulit itu. Matak di antara syarat ngaguru teh gitu. Jadi seorang murid itu bukan hanya menyerap ilmu nanu jadi guru tapi kudu bisa barejeng menyerap akhlak jeung amal kasaya nu jadi guru gitu dah murid lamun guru orang ahli puasa urang ge kudu kitu menayang da aku murid eta ge gitu ada guru orang ahli puasa ada orang tara daek puasa barang gayem orang bisi teu nepi kana derajat muridnya nah ikhlas heulaanan mah dianggap cukup meureunannya kantun insyaallah orang pertemuan payun lebet kana nomor ke-7 salah satu daripada sifat anu terpuji teh nyaeta yakin insyaallah wallahu a'lam bissawab anu laresna dongkap tina agama anu lepatna murni kabodohan jeung kasalahan aa secara pribadi oge mugia anu uninga kana kasalahan abdi pribadi manawi sareng manawi sing kerasa nuduhkeun ngalaraskeun ku jalan kaulamaan ku jalan kaustadan non rupi ladang riungan urang pamitea mah aya kasayan aya ilmu anu tiasa dipetik manfaatna mugia sing janten ilmu anu manfaat dunia sinarang akhirat anu lepatna mugia sing aya dina panghapuntenna Allah Subhanahu wa taala oge urang seja ngahadiahkeun ladang ganjaran pangaosan ieu sing kabagian kanggo guru-guru urang kanggo ibu rama urang baik nu masih keneh jumeneng oge nu parantos marulih ka rahmatullah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.